ini parah nih. Bang, kenaon bang? Ya ke rumah manuk, atuh aing ada buka manuk. Eta manuk, anakna atau indungna? Ya anak-anak keneh atuh. Dulu tuh, apet. Jeung aing we atuh bang. Ya moal atuh urang ge resep keneh. Cetuk-cetuk ngorekan manuk. Ari geus poho mah ulah ngorekan manuk. Oke, Bos. Cetuk-cetuk ngorekan manuk. Pamali, sok lepaskeun. Sok mun anak abang. Sok dikerem ku batur. Tah eta. Gih, sia sugan. Edan mah jadi mawa-mawa anak aing kan, pan ieu mah manuk. Ho lepaskeun. Manuk we aya ngirup di alam bebas. Bantuan atuh burik sia teh, lain kalahkan nampokeun wae eta teh. Sok. Bantuan. Ih, aing teh tadi teh aya nu nalepon cenah. Engke beurang nalepon cenah aing pesan pulsaan burik. Hapena. Oh gitu. Rek aya nu mere job. Ya, pangmeulikeun pulsa heula nya urang rek nalepon eueuh pulsaan. Tah. Pulsa anu 30.000. Leuwihna pake jajan. Hah. Oh. Ya. Gawat kae rek nalepon rusuh ya beurang manten. Ojo. Meuli pulsa anu wadoyo. Wasalona ge beak. Aing mah eueuh. Pan aing dititah ku wadoyo meuli pulsa, engke leuwihna pake jajan cenah. Lah tuh pulsa mah gampang, jajankeun we heula. Ieu nya euy. Jajankeun we ku aing nya. Bisi wadoyokeun hayangan amis pada keur gawe. Oh, ku aing kambe. Yo, dibeli kabeh diborong. Karunya wadoyo keur gawe. Hitung jo, ku aja jajankeun we lah ieu pulsa eueuh mah 50.000-an. Hitung jo ya sekumahan. Ah. Sabarono jo, kabehna. Jadi 50.000. Ya duitna. Gas nuhun. Duh, aing nalila pisan ya si burik kehe teuing moal kitu kalau Kang Ladok mah. Budak teh aing dititah teh sok hara rese pisan. Tah bang yo. Nasi lila pisan burik aya. Tah ya bang ya kabeh bang yo. Ayo aing meuli keresek bisi bang doy yang utah. Utah naon kan? Lah sia utah segala. Iya mah atuh bisi we bisi liur. Burik. Nah ari sia jajan loba-loba teuing eta sagala. Teh pucuk larutan sagala roti ciki nah sia loba-loba teuing. Ai pulsana kehe aya weuh. Pan eueuh pulsana cenah bang. Ya aing karunya we ka abang pada keur gawe. Tah bisi lapar bisi haus. Aya di dieu ku aing aja bagi meuli ciki. Aing mah sia teh burik. Duit sakikituna kehe da deui. Aduh, aing sia nah eta meuli sagala atuh. Urang marah-marah atuh bang. Yo, otak teh tiiskeun we heula atuh ngadara ieu. Mangka ku aing sibelikeun. Insya Allah milik mah aya deui. Asal urang yakin ka Allah. Tong marah-marah teuing. Bisi cepet tua. Si kehet kalau ceramah ka aing. Iya kurit, wang dini tuh engke. Wang kaditu nya pakirang. Ya, bisa kopi pesen atuh. Allahu Akbar. Kurit, kewe di ditu aya ngopi mah di ditu, ya. Geus teu percaya kok. Loba pitung Bang. Aing pusing. Pajanan sia teh janggian murid jalma ngada ku anu butuhan motor rayap. Ya. Kopi Allahu Akbar. Percaya mana ka urang?
Ai sia tempat butuhan motor ya teh geus ngadagoan murid. Kopi nang kitu gitu. Kopi mah. Ai kumaha teh? Kumaha nu naon nu dirasa sia tempat murid ya teh jalma nang ngadagoan. Tinggalkeun ieu ke kopi heula. Allahu Akbar ngopi jeung ngopi wae hirupna teh. Jalma nu butuhan motor ieu geus ngadagoan murid. Ngopi mangke di ditu. Kalau enggak paling ngatur ulang. Rujit, ngobrol jeung nu budak mah ku aing tinggal we. Woi. Ah, si goblok. Nyebutkeun erek ngopi. Kakak ninggalkeun aing. Aing. Anjay.